nyarita gitu lain bay Syekh Mansur lain bay Bulut Mansur lamun dijelaskan dengan nyana embu ngomong kecuali ke jelema tertentu akulah ngomong dah akulah didongengin supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu kajana akhirna teu pararuguh nganyana mah tilek bendu aya kiai ngomong ku Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nya mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae seuri mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda ujana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirat pertarosan kumaha lamun sakira-kira dina nalika sujud salat si dampal ramona sukuh teu napak jadi ngan saukur tungtung ramodoa sah apa henteu salat geus kolot nanya kenuki maksudna geus tereh paeh kudu geus lihai manuki teu kudu ditanyakeun angel ka sorga ieu mah budak sujud ayat 7 hiji tarang kadua dua dampaleungeun katilu dua dengkul jadi seberapa 4, 5 nomor ke-7 kalimat kagenepna ialah ramo dampal suku 7 syaratna jadi afdolna ditikelkeun padu antol doang ge jadi antol kana samak atau keramik nu bagusna ditikelkeun lamun ngacung eta teh teu meunang jadi ari lain nu kudu ngacung diacungkeun atuh ulah kitu keneh nu kudu ngacung teu ngacung atuh teu bagus sia mah ka mana bae ngaji teh aju ngamamumna kumaha kajal teh naon ai antol mamun teu antol teu sah imam urang sujudna ramo sukuna teu antol teu sah nyana salatna ana teu sah salatna atuh ngamakmum kanu teu sah salatna atuh teu sah kabehan antak milih imamna nu bener nu mondok imamna ulah nu sakola sanawiyah teu bagus artina nu teu nyahoeun kana bag-bagan salat sakola sanawiyah ge teu pinter bae nganu mondok mah teu diragukeun deui pasti balaleuneur cenah aya di lembur kula mondok nama tapi teu bener bohong mondokna ih buku pesantren mondok lah pasti main HP bae mondokna teh beres sama gitu kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh sametan kabang ya perjanjian dana upami maut ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna kewajiban mayar atanapi henteu lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas
boro-boro kabang orang pada orang ge Zaid boga hutang kaki Umar 100 juta Caki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas aju bunuh diri we gegera eta taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas ngan pastinya disiksa urusan ribawi gitu geus lah ulah sok main-main orang modal saya aya bae lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi kajen teuing urang rada mararat asal babari sakarat ulah cek urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak ulah urang mah nu penting mah aman di dunia aman di akhirat nu mantak ngaji ge ngedek ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat hari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah tilok ngararaji embung bener eta ngaranna mana coba PNS nu daek ngaji sabara ratus PNS Tangerang be Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabara ese berarti kan embung bener nyana ya sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun sia kuai aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji nyedek-nyedekeun ka aing dibabeteun sia kuai ye teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji pugu aing nanya Ustad di lembur anu panwarau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai dagorkeun hiji tak kuai terus di ditu lebur belah ditu aya tak kiai nu sok ka dieu kiai sok magang ngaji malam anu Pak anu teh pan lain urang dinya PNS teu metu jeung jelema jeung jurug emang aing tilok nanya yeuy tilok karaji PNS memang hangka neraka jahanam nya mah ayo sia keur mah gajina teu bareres korupsi terus ngaji tilok aing lapor ke malaikat Malik seret lik iya kumaha gitu ye sabaru teh eta embung balender sakalina ngaji jeung Ki Golkar moal beres ajeun ku kumaha ge moal becak aing moal cek Ki Golkar so amat teh Ki uji ka dieu siana ka dieu aing teh sia nu sok hayu ngaduso jeung aing lain kitu maksudna urang sing balalener malah beres-beres atuh kitu mah urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan ngaji saminggu teu karasa Masya Allah sia ngaji geus sabaraha minggu asana aya 7 mah aju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wau jeung tukang uduk jeung kiai mah can wau aing mah eueuh masalah pokona wau jeung tukang uduk tukang sate basa teh ingal lempeng awak lantaran urang hirup teh aya nu nyieun
aya khaliq anu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh na ngatur Allah gurak-gerak urang teh diatur ku Allah digurak digerakkeun ku Allah cicingna ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah. Kitu keneh urusan politik, urusan ekonomi, budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur. Iyalah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama. Ulamana aya ulama tahapan internasional, aya nasional, aya ulama-ulama kitu lokal. Ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat. Guru urang menang ti kitab langsung kadituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara. Sepuguh di perangan, sepuguh di loloh, didatangan deui ku ISIS. Terus lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani. Nu bentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu ta'ala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani urang dicatat ku malaikat belah dieuna disaksian ku urang-urang belah dituna mana ngagerakeun Allah geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang, kemudian kamari di Turki, di India, ya Allah, muji syukur ulah ngahaja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India, nu wau. Wau teh jeung si Damendra we hiji. Nu wau. Daud orang ka India kan itu. Ai kitu manyanana datang ka dieu bu, alhamdulillahirabbil alamin kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disekap dipatikan disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar ternyata horenganan paus teh nu mentak kadeuleuna rapi meunang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani batur nariru urang mah wauh ge henteu ka kitab dina ayana hese macana mondok teu naon teh tuh deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ka mana-mana bener luar biasa
tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zahirna maka deuleuna biasa bae padahal mah lain lalagaan lain jelema sambarangan boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun nya nama santren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong kan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun eta nyana terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun peuting tapi nya nama zarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah ku ari ge masih keneh mun urang sorangan di Benda Kerep kaembe ku maung kadang-kadang datang maung ka dieu tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beunang dicara ziarah bae ka dinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadenge dongeng model kos gitu pan parah mah lain jelema biasa berarti kos gitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus tadina jadul hayang nu rada beres belon urang mah Zarahnya nama dia ke Cirebon umur 14 tahun ke Cirebon kadinya sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempangnya sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun ti makam kahandap dicarayuban ku urang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun etapan lain lalagan ti leutik blak keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai ka belah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik badahanana jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente atuh boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti komo jeung Habib Lutfi atuh
eta ngobrol dalam ceritakeun ayat pan pohara jasa cerita wali eueuh nu teu nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengekeun Habib Lutfi cerita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nya manyahoan bohong eta aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahoeun ka bohong turunan pan urang mah hese teh gitu pajar bener bae. Iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho percis Gus Dur kitu tah ieu nyanda jeung Gus Dur teh babaturan jasa eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal poe leuleumpangan bae Jakarta Pekalongan Tegal Semarang Surabaya ke Banten kumaha hayangnya bae kumaha kahayangnya bae seperti aya nu nitah-nitah nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh taun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi lamun deuk umroh deui ulah lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja katangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi di Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah etalah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung hudang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nya deuk ka Jakarta kos kitu coba emang ente ya jelema gede luar biasa tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu asana Haji Pendi muasalah ieu masalah ieu Masya Allah ulah ka diaminan nyaho henteu ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana sugan nanyakeun itu jan teu dina ayana atuh teu rindueun berarti lainnya na meureun heula Haji Pendi asana heula kadal we kitu ya Allah ya Rabbi eta sabarangkali kan ka dieu model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang kan moal bejaan sepas kejadian kula 2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ka Indonesia saenggeus datang ka Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa ieu nu datang kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah ti Yaman ke
atawati Turki atawati Baghdad loba ye nu hararayangeun ka dieu engke haul tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngarsakeudana jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang ngadadak datang tanpa rencana-rencana Masya Allah itulah gerak Allah subhanahu wa ta'ala urang dicatat ku malaikat raqib kayak di akhirat begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa kadeja milu begitu milu cak anu penjaga ulah ya milu ikulah pernah hadir di mana di Cilongok di udah harita di mana di Tangkal Ambon wah teka deule cak gerat aduh riweuh di Tangkal Ambon aduh Masya Allah kula tapi ngadenge cenah sorana mah ngadenge milu teu maca shalawatna milu sarua mawalia mawali kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh cukup atuh ngadengekeun ge milu di tukang bae tapi ulah dihareupan ya Allah emang kumaha kitu mujalasah jeung ahli Allah urang di ke akhirat ke dibarengkeun bantak eta kaji sih ada tak urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok urang kungsi babarengan jeung tukang maling urang mujalasa jeung bandor cimplong eta kudu ditobatan besi dicatat terus ke catatan aya di ditu ye di keuangan gitu bandar cimplong maju pernah diuk jeung saha ieu Effendi pernah ieu cenah sakitu ye sembarangan bae tetep bae diilukeun bae pan ka ditu teu puguh teu karuh itu batak ulah salah diuk si kade Masya Allah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng nu penting aya catetanna bae engke di akhirat teh ge begitu tak aya ahli Allah milu maneh iraha cek kira kula teu pernah aya catetanana salah nyatet beureun malaikat kita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng kula sarita ada saya SG milu wae geus bukan nama aja catetanana di dieu kan ngeunaheun urang mantak aya ieu nu HSB gak masalah geus untung nu aya ya Allah ya Rabbi malaikat nyatet urang es gitulah orang menyeritakan ahli-ahli Allah kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu abi belut bi bangun zarah kumaha emang nyana datang kadang ngobrol oh iya betul sih ya udah makasih kali turutan ku sia jarah kos gitu aku lagi zarah kadinya ka abah 2 anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu pertama ditanyakan bib itu begitu-begitu apa serinya nak ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang di saungan jadi almarhum abah ka Habib Lutfi minta kuburan di saungan minta kukulang gede di saungan minta nyana tah kamari kitu kene anu di luar naon cenah eta atuh bukan sia gajina di luar atuh teu nyawa jarah kos kitu sugan maca naon nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka harap hese da jarah kos kitu mah urang mah lain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan urang balik bae lah emang ukur eueuh
Kamana emang ke ondangan banyak wali ondangan dagor ke dapak tuh aduh budak soibul makbar ondangan kamana ka gubernur jara rauh budak Masya Allah tanya deh kukula Bib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun ka panggih Abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomor kumaha ge aduh acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bade teman ros saja sapan ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mantak sok ka juga ngedekem bae di kuburan mulai saha ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah blon pasti kajen kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna pedemuanana nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum eueuh sieun urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ye deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong we sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakan begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam cek nyana ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akula ngomong tah kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu ka jana akhirna teu pararuguh nganyana mah tilek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nyana mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda ujana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirna kujana mah terus didoakeun akhirna makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung geus ngajauhan tapi
aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih panggih. Padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi. Eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kieu teu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi. Bodoh siang. Ai jeung aing. Oh, ke Pasir Gadung Lutfi aya di. Lutfi mana? Lutfi eta aya tuh. Sarua ngaranna lah pokona mah geus. Lutfi bae. Tuh itu istimewa jasa. Masyaallah. Ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa, ngaji amil, ngaji jurumiyah, sorof, alfiyah, juar makmun, manteknya nama rapi. Biasa cara urang ya, ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja. Masyaallah. Ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho. Ngaji nyana mah biasa kos urang ki. Bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep. Bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun. Satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep, ka beneran poe kaju hujan. Nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda. Padahal tak kosku wae eta wiridan naon coba penta. Seta apa kos kitu munajat bae emang ti leuletik kaistimewaanna ti leuletik. Tuh kos kitu nyanyi jago nya namanya nyanyi. Pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi-nyanyi Oma Irama doang. Nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya. Main piano bisa, main organ bisa, main gitar bisa. Ente mah paling ge atuh kendang bolong paling ge. Jadi malah masyaallah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena. Jadi kos kitu teu empung kanyawan nya mampu. Ya Allah, aja nyawan bae. Mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mantak ente si Ade. Si deket ka Habib Lutfi. Nah, pengen kawin ya. Besi dikitukeun doang, deres aduh pemuda mah. Pengen nyandung ya. Ya Bib cariin enak aja. Ya Allah, ya Rabb. Loba keistimewaan anu ngan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang. Teu kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunang solonom bae buk dibeureman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat-salat teu salat-salat cenah di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener cenah eta karana Ki Sarwani orang Semarang ngamu deui ka dinya bareng deui zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Cai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jan. Dijojore kapan ku wartawan. Udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi. Keberatan perutnya. Dan lain-lain sebagainya. Sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB, aya unsur jore. Terus dijojore bae. Oh masalah Gus Dur seuri bae. Emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah. Aju aing geus wau jeung Allah. Ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia. Geus. Kanyawan aku mah eta Ki Ali Masum maot di Krapyak
sedangkan amanat yang diimaman ku Gus Dur. Gus Dur di Australia. Bingung pada kabeh. Waduh, dia telepon masih di Australia kayaknya. Geus jam geus menunjukkan kudu diberangkat ke di bait. Geus bae kabeh dararang tuh. Siap nu dia bakal jadi imamna geus disiapkeun. Pas geus darang tuh siap mulai Gus Dur datang. Waalaikum. Weh, Gus Dur datang kan tuh geus baris. Udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua. Jadi udah tinggal karep ya Allahu Akbar. Coba eta kumaha. Ayo. Masya Allah. Eta kos kitu teh hararese. Urang caritakeun Gus Dur teu kaharti. Bari Habib Lutfi, loba teu kaharti Habib Lutfi. Teu salatna masalahna. Ieu, urang bisa nurutan kana teu salatna. Watak dujeng nu bodoh mah berat atuh berapa ya Allah ya Rabb. Aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur. Naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu. Karak wartawan gideg bulaan ahli-ahli Allah mah tak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian talian bae eta mah geus lah Masya Allah arara deh ahli Allah kos kitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos gitu tapi orang sieun jeung nu kari itu teh sieun kajian kuku wae sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nu luhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batin nama jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala aya di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos kitulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala masih kene nyaritakeun tentang dakwah kamari disyaratkeun pikeun satu dakwaan genep perkara genep syarat nomor kahiji antakuna malumatan goliban kudu maklum nu didakwana terketahui sehingga bisa merinci bi ayu pasila maya da'ihi ngejelaskeun tentang nu didakwakeun ku manehanana apakah ngahaja kasalahan atawa syibih amdin rinci nomor kedua takuna muzimatan kudu geus jelas tetep mun hibat jelas hibatna lamun jual beli geus jelas jual belina mengaku menang beli kudu geus jelas jual belina mengaku kahibatan kudu geus jelas hibatna andai kata aya nu ngomplain urang geus boga data lengkap urang boga sebidang tanah kemudian aya nu ngaku tanah nu diaku ku batur nu
urang persiapkeun data-data apakah memang ieu hasil jual beli AJB atau wahibat ieu teh berarti saha wahibna saha saksina mana mun aya suratna surat kan jelas bisa dipertanggungjawab. Mereka tiluna mudai kudu nganyatakeun muda alehna perseteruan Ki Zaid tentang pembunuhan terhadap bapana, maka pelaku pembunuhna kudu dijelaskan saha. Lamun can jelas cari melalui polisi data kudu lengkap dari polisi ge ulah sambarangan nuduh bahwa pelaku pembunuhan anak muda aleh berarti ieu adalah Ki Umar, tanda-tanda bahwa Ki Umar melakukan pembunuhan teh naon ialah kudu aya penjelasan interogasi tilu tercekul lagi mah lain pagawean urang ieu ngaji lain. Ieu mah sanajan teu pati diperhatikeun ge masalah ya. Aju mama ngomong emang aing mah lain ieu ge tilok memperhatikeun ieu ceukna. Atuh kumaha sia bae teh mah atuh. Nomor kaopat dakwaan bisa diterima bisa didenge timbul ti jelema mukallaf. Yani jelema anu geus diperdi ku Gusti Allah balik boga akal nu sampurna. Ketika ngadakwa teh bener-bener mukallafnya baru bisa didengar. Berarti jelema budak atau anu edan teu bisa ditanggapi dakwaanana kecuali dibarengan ku walina jeung data-data anu lengkap. Nomor kalimana kaayaan dakwana terhadap muda aleh teh kudu sarua. Yani pada mukallaf Zaid ngadakwa terhadap Ki Umarna jelema nu mukallaf ala mislihi. Teu beunang ka budak, teu beunang ka nu edan kecuali data lengkap turunlah engke walina. Nah iyalah syarat. Terakhir nomor kagenep. Nomor kagenep alatatana qada dawal mudai ulah dibubarkeun dakwaan Ki Mudai. Zaid mendakwa dalam dakwaanana terhadap pembunuhan teh dilakukeun ku sorangan. Nyana setelah diintrogasi bener pelaku pembunuhan terhadap bapak Ki Zaid. Berarti Ki Umar ya pembunuhna Ki Umar. Pembunuhna setelah diinterogasi, ya. Nyana ditanya ke polisi. Ieu ngabunuh teh aya rencana apa henteu? Hiji tah. Cek nyana memang aya rencana. Dilakukeun ku sorangan apa berbarengan jeung batur? Cek nyana ku sorangan. Pengakuan awal bahwa nyana merencanakan pembunuhan, nomor kedua dibunuhna ku sorangan, terimalah ku hariku hakim. Nah, setelah diponis nyana ngabubarkeun pengakuan tersebut. Ieu kan pingplan jelema kos kitu teh. Lamun kamari pengakuan nyana bahwa cek nyana kula ieu ngarencanakeun pembunuhan, kemudian dibunuhna ku kaula ku sorangan. Kuari dibubarkeun walau widda'in firadahu bil qatli lamun manehna ngaku sorangan ngabunuhna ai prak Ki Umar sumada'a ala qarakanu sejen mah nyana ngaku sabenerna mah kaula ieu ngabunuh lain sorangan dua antiluan aya hiji Ki Bakar dua Ki Khalid malah nu ngabunuhna mah lain kula Ki Bakar. Nah iya lamun aya seseorang setelah mengaku bahwa nyana merencanakan pembunuhan terus dibunuh ku nyana ku sorangan ai prak di lain waktu nyana mengakui bahwa nyana mah teu ngabunuh nu ngabunuh mah Ki Bakar lam tusma'izaniyah teu menang didenge pengakuan nu kadua tuh
gitu ya ngaji hese mah cekul aja ieu ngaji hese mah hese emang unu babari jeung ngaji mah hese kabeh hese komo ieu mah datang di dieu entak aya nu ngomong ka kula kiai mah ngajina haju di dinya bae teh cenah bab cai heula bab wudu heula atulah datang-datang di dinya ai sia ngajina teu iraha di minggu kamari buadot atuh ngaji geus tereh tamat sia karak datang teu dengekeun wae lah man kege balik deui ke bab cai ke wayah bab cai sia mah teu ngaji deui ke ya Allah ya Rabbi tuh kan gos gitu ieu keur carita soal jinayat soal pembunuhan kadituna ge sarua bae soal aku mengaku engke panjang kadituna Zaid pesertu jeung Ki Umar tentang sendal keluar ti majelis aya sendal sapasang Ciki Zaid ieu mah sendal kula ih ke ieu pan eueuh sendal sada jauh deui mah sendal kula nya asana aja itu mah nu kula nu kula ieu mah geus atuh ikos kitu mah tah geus mengakui nyana bahwa eta teh lain nu nyana kudaon isukna nyirinting eta sendal nu kula sebenarnya tah eta kamari mah geus seueuh lain nu kula kuari nyana ngaku ieu perlu diperhatikeun pengakuanan etalah bermasalah ke bawa ke meja hijau kumaha cara menyelesaikan atau apa dagang-dagang Ceki Zaid ieu mah sendal kula kajen kumaha ieu cukup mah ruaing ieu tah deuleu tah dihareupna tah disonghekan ka eta ku kula tah ieu teh ciri ieu teh nang nyonghekan kula hei cak jana teh ieu mah kula nu kula ieu mah lantaran tah di tukangna di cirian ieu kula meulina ge di warung anu yuk urang ka warung anu nyahoeun nya anak kula meuli di dinya Zaid ngaku ka eta sendal capit Umar ngaku ribut geus pokona urang datang ka kiai bae ayo datang ka kiai naon cek kiai teh datang ka deui ieu masalahna kula turun di masjid aya sendal sapasang cek Zaid ieu cenah nu kieu cek kula ieu nu kula kajen kumaha ge nu kula mana sendalna iya coba majenan tadi kiai majenan ieu mah jang kiai belah rapi tak kiai kos gitu tah mun teu majenan mah moal cek kiai mah majenan geus lah baralik we ka ditu kiai Golkar blon eta kos gitu lain diputus dipenta tinggal nyana we baralik urang kos bego nya cek datang ka kiai aju urang teu baraka sendal cek kiai kos gitu blon nya atuh emang kiai urang mah blon ceuk lagi ngarobrol bae jeung ngeblon-blon kiai lain diputus pada eta kos kitu nah kuduna mah diputuskan ku kiai saya tanya datana ieu lengkap ieu lengkap tanya deui kelengkapan kadua kayu kalau ieu aju pan ae teu naon gara-garana al yamin lil mudda'i sumpah wal bainah lil mudda'a alaih geus komplit kabeh ge ieu ya tu lantaran ieu kuat ampurannya ieu mah sering sabeula ngamang ieu geus ieu kula make sabeula cenah hese amat teh ieu ge kula cenah make sabeula bo padagang-dagang haju menang sabeula kitu kaayana dibikeun bae geus ka kiai deui pada menang ya Allah ya Rabbi sendal baderes mun samping hiji ieu teh di aku kuduaan ya siap gunting ka dieu eta ieulah coba kumahana tentang dakwah mendakwah rame iyalah lamun di negara urang negarana bentuk khalifah atau bentuk negara Islam urang ngeunaheun make aturan Al-Qur'anul Karim kajen geus di negara demokrasi ge asal demokrasina bener-bener murni harapan bangsa Indonesia dipimpin ku Jokowi boh bakal ngeunaheun kabeh berharap kakarak dek mulai doang harapanana bensin naik mulai cemas
mulai cemas masyarakat. Terus presiden orang kos kiamatnya bawa ke golok baik itu kurang itu jeung pacul masulah naon titah belusukannya tuh gonggorong tuh diterep di jalan China cenanya sok bisa ngabenerkeun gonggorong taliannya bawa ka dieu titah ngabenerkeun gonggorong-gorong tapi nu jelas emang dibalik belusukan aya muatan-muatan anu memang geus direncanakeun di jero hate. Sebab naon? Sebab rincian pakar ekonomi tentang bensin walaupun tidak naik pun masih ada kelebihan sekian persen. Mun kukula dicaritakeun bakal kaget. Tanpa naik pun masih lebih sekian. Jadi ku ditaekeunana ieu boga rencana naon tah eta mantap kajukulah hayang jadi presiden ieu masalahna eta deuk 2 kali lipat ku aing ditaekeunana urang ngomong ka dieu kan panjang dongeng nah rencana naon atuh jana wallahu a'lam dan lain-lain sebagainya engke bakal kajahoan ku sebab nyana lain nyana ku masih eta ngomong nyana lain nyana heran aku masih teh nyana tapi lain nyana sosok Jokowi tapi nu ngendalikeunana ada 5 bule di belakang 5 bule Amerika nu nyana selalu ngaler ngidul ngetan ngolon nyana seuseurean urang lamun kos kitu pan kumaha tak rencanakeun ka hareup 5 tahun ka hareup siapkeun presiden nu bakal mimpin bangsa Indonesia negara Indonesia geus kajen nu kuari mah geus terlanjur tinggal ka hareup 5 tahun saha nu kudu dijadikeun tak dicoba di Cikupa saha neangan di Bojong saha neangan Tereup sugan aya Pasirawi sugan aya hayuh coba neangan pi presidenin jang mimpin Indonesia nu mana Masya Allah boro-boro jang presiden jang lurah ge hese di negara urang nu bakal mimpin rakyat sakadar juta-juta deui ribu-ribu doang sakieu hese Amdan atawa ngakunya nak bahwa pembunuhan motifna ngahaja Umar di meja hakim teh ngaku dalam pengakuanana bahwa pembunuhan nu dilakukan terhadap Bapak Zaid yang bernama Bakar itu ialah amdan sengaja. Setelah beres ternyata nyana nyaritakan sejen bahwa sebetulnya pembunuhan saya yang saya lakukan terhadap Ibakar sebetulnya tidak sengaja, itu kesalahan. Nah eta ngaku nu pertama mah motif pembunuhan ngahaja, ngaku nu kadua mah kesalahan. Kumaha eta lalakon kos kitu lam yabtul aslu da'wa fil azhar teu batal asal dakwah anu pertama nurutkeun cekaul azhar. Tetap walaupun ada pertimbangan-pertimbangan untuk diklarifikasi, diluruskan, tapi tetap pengakuan awal anu perlu dipertanggungjawab. Kos gitulah dalam dakwah-dakwah awalan seperti itu. Tinggal ke urang selanjutnya wa tasbutul qasamah wallahu a'lam.